Si Darim masih ngajanteng hareupeun durukan anu keur ngabebela. Cahaya sieuna nemongkeun kalangkangna anu jangkung dina dingding guha. Manehna nyekel pageuh perah bedogna, napasna rada ngahegak. Sanajan sieuna durukan geus mere cahaya, tapi panon si Darim teu lesot neuteup ke arah poekna guha anu leuwih jero. Nenyo dua cahaya beureum anu hurung moncorong. Harita teh sora satu peuting meuni reang. Ngaran-ngaran di leuweung gunung atuh. Kitu deui sora bueuk harita teh kadenge di sada. Kitu deui di luar guha, harita teh kadenge aya sora nu ngagerem. Nambah keungna kaayaan di dinya. Si Darim harita teh kadenge ngagerentes dina hatena. Naha sora nu tadi teh keluar tina ieu bedog gitu, atawa ieu guha teh emang aya pangeusina. Manehna beuki waspada. Sabot kitu tina poekna guha anu hieum, harita teh bijil hiji sosok anu jangkung badag. Lain sato ganas, lain oge siluman jahat. Nanging hiji aki-aki anu make papakean serba bodas. Buukna panjang bodas ngarumai nepi ka tak-tak. Eta cahaya beureum teh kaum dangu tetela geuning tina paneuteub panonna anu moncorong. Nemongkeun sima anu kacida hebatna. Saha anjeun? Nah anjeun pangeusi ieu gunung? Ceuk si Darim. Bari masang kuda-kuda, sorana ngageter seutik, nahan kaget. Eta sosok teh ngaraneg tuluy seuri lalaunan. Sora seurina meuni mumul minuhan rohangan guha. Ulah sieun anakku. Akingan saukur sisa amanah anu nyelak dina eta bedog. Aki bijil sabab maneh mawa eta pusaka ke tempat anu merenah, nyaeta ka guha pamudahan. Nyayu pisan guhana. Si Darim ngarenjag. Sanajan wujudna jangkung badag, eta sora anu berat teh ayeuna makarasa jentre dina ceuli si Darim. Jiga sora anu mindeng ngadongengan manehna nalika keur leutik. Aki Wiranta. Harewos si Darim. Leungeunna mimiti ngalapar, lain ku sieun, tapi ku rasa sono anu kacida. Nah aki bet aya di dieu. Kapan aki teh paparantos pupus? Ya Darim, aki memang geus teu aya di kieuna. Tapi simak jeung doa aki mah tetep nicingan eta bedog pikeun ngajaga maneh. Ceuk eta sosok Jirim bari nutup seukeut kana bedog. Dengekeun Darim, ieu guha teh disebut pamunahan. Artina tempat pikeun munah atawa ngaleungitkeun niat jahat. Aki nyieun eta bedog baheula di dieu, dibarengan ku kecelakna Cipanon Dua. Sangkan eta pakarang bisa nyalametkeun lemur tina kadoliman. Si Darim neuteub bedogna ras inget kana kasedihna. Jadi ieu kekuatan teh asalna tina Cipanon aki? Nya Cipanon kasedih pikeun bebeneran. Ayeuna maneh kudu siap dihanap di lemur. Fitnah juragan Sasmita geus macuh. Warga keur mun ka dieu mawa obor jeung amarah. Maranehna geus kahasut ku omongan licik Kisanca. Jagat tuh, urang tunda heula kaayaan di jero guha, ke kasampeur deui. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di lemur pasir geulis. Nalika peuting beuki maju. Harita teh di buruan imah juragan Sasmita, kaayaan teh kacida ramena reang ku sora warga
ciga di pasar we, tapi pinuh ku hawa panas. Aya meureun kana 10 urang lalaki mah anak buah Juragan Sasmita jeung sababaraha warga anu geus kahasut ku omongan Ki Sanca. Maranehna markel obor jeung pakarang. Aya nu mawa arit, aya nu mawa parang, aya nu mawa bedog, aya oge nu mawa awi mencos jeung sajabana. Dulur-dulur, sarerea. Ceuk Juragan Sasmita bari nangtung dina golodog. Sorana mamanas ka warga. Si Darim geus kabur ka Gunung Cupu. Urang huruk ayeuna keneh. Memeh lemur urang tumpur. Satuju, Ruruk, tumpes si Darim. Ceuk Mang Sodik bari ngangkat oborna. Sabot warga arek arinit, torojol Ceisoh lumpat bari rusuhan. Eren heula dulur-dulur, ulah waka percaya. Ceisoh nangtung hareupeun rombongan warga, bari mepelingan sangkan warga ulah sasar lampah. Nenyo Ceisoh kitu, Ki Sanca nyakakak, tuluy manehna nyurungkeun awak Ceisoh nepi ka ngagubrak atuh. Nyingkir, Cuk. Ieu mah urusan lalaki. Lamun Ucu terus ngabela, artina Ucu oge milu jeung si Darim. Kitu ceuk Ki Sanca harita. Atuh sanggeus kitu marombongan warga teh mimiti ngalengkah muru ka arah Gunung Cupu. Obor-obor maranehna siga naga anu keur ngarayap dina poekna peuting. Sora obor anu katebak angin jeung lengkah suku anu pating laliud nambah geumanana suasana peuting harita. Kaum dangu ayeuna urang balik deui ka Gunung Cupu, nyaeta di jero guha. Di jero guha harita si Darim nangtung panceg, sanggeus ngadenge pituduh ti akina. Sosok Aki Wiranta tadi lalaunan ngiles, asup deui kana pamor bedog anu harita teh katenyo ciga aya cai anu ngalir dina beusina. Jaga diri maneh Darim. Tungguan maranehna di suku gunung. Ulah nyerang ku amarah, tapi serang ku kasedih anu bersih. Antepkeun bedog eta anu nyarita. Les sora eta laun-laun leungit. Si Darim nyolenangkeun bungkusan bedogna, manehna nangtung di lawang guha, nenyok kahanap ke arah suku gunung di kajauhan. Ririakan obor warga mimiti katemong, nyangan jalan setapak anu nanyak. Si Darim ngarengha panjang, cipanona mimiti nyalangkrung deui.